anu rek nyurik na urang tewak Bapak uningati saha Dina sajeroning gering Bapak lain segering-gering tapi keur mikir kumaha cara jeung katang tuanana supaya raja urang salamet negara salamet musuh bisa kausir ya dalin segering-geringna cek aing oge percayalah ka bapak paingan eta pisang diwawal-wawal tadi diterima ya da pisang nama ketik kotok si horeng bapak teh bisa init beri cicing lumampah henteu ngalengkah nya kapal tilelep ka langit kuya paeh ka tiisan pireu mata katorekan nu pendek cicing dilebak sirahna mapakan mega ngalayange meureun budak leutik bisa ngapung gitu eta monitor leuwih atuh leuwih ti internet kitu mah bapak aing sakitu jang moal cukup Pak itu teh sanagara pilawaneun urang teh kitu keamanan di urang kumaha cicingeun tenang ayeuna urang bejaan sakalian moal cukup urang teh kudu loba batur hayang maneh loba batur kantenan mah kaulah nun nah cai mah maksudna bakal datang semah ka dieu nah cai mangga kaulah nun lah naon kapiting itu kulub da boga kapiting berarti di saha bo rajungan naon teh di mana anu dibeli ku si gareng teh geuning eta mah cocokan tina karet anu dibedol anu dibedol ku bola geuning baju ngan lihat palingan dicook ku aing teh nyapit lain ku mati ketingalianan eta bade naon bapak teh urang nyalukan dulur bapak pindah ka dieu pindah ka dieu naonana bidiuk na pindah ka dieu pindah da geus montos lah pindah dia lah pindah lah maksudna lajeng ieu Dewa Nur Cahya meremkeun socana rap sidakep sineku tunggal mate ini babahanan catur dria catur araning opat dria araning angen-angen sir budi citalan rasa iya ike nyaeta ngagupay ngagunakeun ilmu panggupay rasa nyalukan dulurna anu parantos dicacak jadi opat ku Arjuna walah iya inggih anu digemol ku Arjuna leungit tina gemolanana cing belelesat datangna katumaritis mawa cahaya opat warna na beureum koneng bodas hideung beres putih kuning abang ireng barang ngagejlik kaburuan nyaeta jaradi jelema tingali pot aya cahaya naon itu loh kutumiri nutuk leuwih teh nah kutumiri teh beda koneng bodas hideung beureum nu biruan temannya Pak ka dieu majuna nah jadi di jelema dulu satu geuningnya sing baru wah startek teh teh incun ini anu teh wilujeng sumping yap sampurasun rampes astagfirullahaladzim eta teh dewa Pak tanyakeun ku maneh engke aya keajaiban gitu wilujeng tepang deui sanajan urang papisah tapi tetep urang hijikeun deui dina tujuan anu tangtu urang ngamuara deui dina hiji rasa
sahak jeung sakawajiban laras mangga calik-calik. Aduh cepot dawala abdi nuhun maneh geuning hirup keneh saha ieu teh kula bapa maneh Bapak abdi maing teh lieur ieu teh Wilujeng tepang deui anjeun salaku pancerna. Aduh anak king Astra jingga dawala geuning hirup keneh maneh nuhun maneh salamet saha ieu teh kaula bapa maneh lieur Wilujeng tepang deui mangga linggih. Aduh nuhun salamet maneh bapa abdinya geuning nyaho apa we kini tadi Wilujeng tepang deui linggih cepot salamet maneh jan dawala salamet mangga linggih Bapak abdi deui nya bener alah ya Kang ulah ngajago ka aing loba bapana aing jadi Pak ya loba nu ngabelana ieu teh Bapak abdi kabeh ari salira sarua nya ieu teh sadayana ieu teh salaki mah nya anyir kuatan emak kulimaan dulu boga teh jamu naon Bapak punyungan abdi semaheun abdi dama-damaeun abdi geuning ilmu mah di bapa ayana deket-deket anak talus bener mata kena korehan anu sok didongengkeun ku bapa ilmu papat kalima pancer teh geuning ieu buktina batur menganukur ngomong bapa mah bisa ngabuktikeun bisa nganyatakeun buru-buru Pak geura wiridkeun ilmu model kieu diuk Bapak nya anu didongengkeun kapungkur naon kan cing Bapak ngadongengkeun ilmu papat kalima mun ngahaji mun kawasa di jalan papat kalima pancer lain bunga haji dari rukun Islam dari langkah beragama ingis dumen luar biasa ngimpi aing teh lain ieu teh dawala aya keajaiban kieu kan kieu babarengan jeung Semar teh teh rugi babarengan ilmu laduni teh ieu teh meureun eta teh ieu anu dicaritakeun ku Sireng ilmu papat kalima genep 7 8 ciwit lain korehan mah ilmu kolot teh ilmu papat kalima RW 3 papat kalima pacar gitu jauh-jauh ke RW 3 itu nuhun wilujeng sumping dulur kaula anu opat memang kaula salaku pancerna ngahaturanan linggih tetep urang teh kudu diayakeun musyawarah anu mupakat kudu kumaha carana oh saya nanging kaula ngawakilan anu tilu lamun geus nyareat kieu kapan aya dat sifat asma af'al dat hartina wujud sifat hartina rupa asma ngaran asma af'al pagawean
Kaula bade nyangakeun ka sarila salaku pancer mangga Asma jeung kaula gera lantik ayeuna. Doh eta. Wah. Si horeng raja teh hate. Oh, janya kabeureun. Jadi jelema daek cocorokot kumaha hate. Jurungkeun ku hate. Dijurungkeun ku hate. Bener. Oh. Montok jeung begang oge kumaha hate. Eta nu ngajongklokkeun teh hate kan. Hate kusut nu jual begang. Wujud dek gerelut kumaha hate. Sagala rupa ge kumaha teh. Oh, cing jadi guru. Amin. Jadi ilmu. Wujudna kitu datna. Sifatna kieu geus aya parantos. Kantun Asma jeung kaula. Pingaraneun anjeun gumantung kana warna. Pingaraneun anjeun teh Sang Hyang Nur Banyu. Nur Banyu. Waduh. Dupi kaula Nur Bayu. Nur Geni, Nur Bumi. Dupi pagawean anjeun. Wayahna pangnewakeun Arjuna. Geramanian di pancuran Talaga Arum. Hatena supaya tibalik deui kana kamanusiaan. Sabab eta teh katenung ku jurig. Alah. Nyaan euy. Jurig jeung geuning sakti. Wah. Kumawasa tapi moal leuwih mulya tibatan manusia ayeuna Bapa tingali. Nu kumaha nu mulya teh? Anu bisa ngagunakeun akal, pikiran, budi, pamilih, rasa jeung perasaanana. Luar biasa euy urang. Eta ulah Bapa. Kaula teh nyalametkeun Arjuna supaya hatena tibalik deui. Sangeusna Arjuna sadar, tuluy ulah waka kapusir daya amarta langsung ka nagara awu langit. Engke sarerea tepung di ditu. Dupi Arjuna bawa ka itu, da geus sadar. Tangke tuduh jalan teh Arjuna nu bakal mere jalan pikeun ngajugjug negara awu langit. Dupi kaula Nur Bayu jeung Nur Geni wayahna pangnulungankeun Bima. Karunya Bima ayeuna dina embal. Salametkeun. Sangeusna dimanian. Langsung bawa ka awu langit, di ditu kumpul. Siap. Itu cenah nonton di ditu di. Jadi Nupayun, Nur Banyu, Nur Bayu, Nur Geni, Nur Bumi. Aya abdi Nurulung. Atawa Nurulung rinit. Alah. Sia nurus tunyung. Pantes. Dupi kaulan Nur Bumi anjeun wayahna tepungan Kresna. Gara buru-buru datang gitu bilu ngarengsekeun ieu kejadian. Sabab lamun diantep duk ruksak ieu dunya. Sifat-sifat Yahudi anu ngansik dia teh mangkeluh. Siap. Aya. Sabab Kresna teh pengaman dunya, cing aya gawe gitu. Oh, gaji we gitu. Oh, gawe teu. Gawe henteu. Yang busung. Nya. Siap banget. Ayeuna kaula bade mios. Pot, bek milu ka bapa nu mana maneh? Cing. Ah, bingung ge bayi aing. Bek milu ka mana, Kang? Pilih hiji Di antara anu 5 ieu sa anu panggede duit. Panggedena duit. Anu reuncem Kang. Nureuncem meneh. Abdi mah rek milu teh kan nu reuncem. Karena teu susah. Ah, kuring mah kumaha tugas di pancer we. Geus milu jeung kaula. Saya. Mari lu EKB. Anjeun supaya ulah aya gangguan di jalan. Hayu dit. Mangga. Kana elap
salametkeun Arjuna. Berat, Bapak. Panggil. Sangka teuing Bapak aing. Benar Kang ta eta boga bapak Mak ngahep-hep we. Luar biasa ieu teh Pak kajadian teh. Kumaha sangkan abdi bisa nepi ka kieu? Salat. eta Salat. Patri. Daya deui. Akang bisa sholat. Maneh mah geus apa? Sabab mungkin di mana maneh geus paeh bakal aya patakona nu pangheulana ditanya teh ngeunaan salatna. Sholat Geuning. teh jakat. Ai maneh tara-tara teuing atuh. Lain bener kedua teh jakat. Terus siap eueuh buruhna. Si eta mah. Kitu gua buru bener. Naon? Heuh kudu kaharti heula. Awaludini ma'rifatullahi ta'ala. Awal-awalna manusia rek ibadah ka Allah kudu apal heula kanu diibadahanana. Nah, itu teh mah heueuh. Abdi teh kudu apal heula ka mana arah tujuan salat. Aya janji dekul mah eta mah tuturut muning. Muning teh apa di bawa ku bangsat ge ngiclik we. Kana mah dikepung. Apa? Dawala abdi buktikeun dongengkeun ku maneh. Sok supaya kahartieun. Ai salat teh tugasna aqimus shalah, adegkeun salat. Lain laksanakeun tapi adegkeun. Maksudna di mana geus diadegkeun nu jauh bakal dideukeutkeun. Nu hese digampangkeun. Contona batur mah geus ngadeg-ngadegkeun tower. Adegkeun tower di mana geus diadegkeun tower aka ti dieu ngomong ka Jakarta teu kudu init mawa mobil cukup ku halau Kalau telepon anjir cacak syariat teh Nyai cager di Jakarta Nyai ceuk urang Jakarta cager mah teu jam-jaman kan ulu jadi hartina nu jauh dideukeutkeun nu hese digampangkeun. Bener dawala euy. Tapi kunaon atuh? Naon? Dewek mah salat dikeureueuh tapi sangsara jeung doa teu dijabah wae. Boa eueuh pulsaan. Boa meureun tara zakat. Anjir. pulsa teh zakat. Tara sodako, tara nyieun kahadean ka batur. Tara nulungan. Kumaha lamun dewek daek sodako, daek zakat tapi teu nyambung keneh, boa teu dicas. Eta Boa tara silaturahim jeung baraya, jeung kiai, jeung ajengan. Jeung alam. Allah. Kumaha dewek ayeuna dicas nanyakeun ka ajengan kadeuketan kiai beureung jeung daek amah tapi teu nyambung keneh boa HP-na digadekeun Jangan paling suwe dijual. rumah sah henteu anjeun salat teh digadekeun kana pangabutuh anjir eta nu leuwih berat mah boa anjeun salat teh lain karena Allah karena aya kahayang ditukeurkeun jeung pangabutuh digadekeun kana urusan dunya mana kewajiban anjeun salaku manusia pengabdian anjeun iya kana budu wa iya kana stain anjir puasa dikeureuyeun tapi eueuh hasilna nya nah eleh ku hileud ai puasa dina bulan naon Ramadan ai hartina Ramadan pembakaran
Ai dibakar panas tiis, panas. Apa hileud? Apa? Hileud panas. Akibat tu barang hakan ngabulen maneh. Bayangkeun hileud mun mikir tina tangkal itu tangkalna aya di Brebes manehna hayang ka Jakarta atawa hayang ka Cirebon. Mungkin teu. Henteu. Tapi manehna tapa puasa akibat tina puasa panas awakna jangan jadi kukupu bisa ke Cirebon ini tiber nu hese digampangkeun naha ai hileud aya hasilna puasana ai sia naon puasa teh kalah para sea nahan lapar wungkul zakat kalah beuki pedit sia teh beda masjid geus parang-rang siri omongkeun Allahu nya euy orai puasa manehna akibat tina puasa awakna panas megar ngora deui hayam puasa di mana nyileungleum teu dahar teu nginum akibat tina puasa awakna panas nepi ka bisa megarkeun anakna aya gunana eta hayam nah eleh ku hayam ai sia ladang puasa naon cing jauh doang jauh eta aing ladang puasa teh eta we THR nu dipelongna di THR wah digadekeun kana urusan dunya paingan teh dijabah eta geuning panyakitna tu sangka sia da wala pinter gitu Pak syukur sok ayeuna mah urang gawe we salametkeun nagara salametkeun pamimpin urang nyaeta Gusti Yudhistira anu peuting kerek diculik urang init gawe we nya Pak urang ngampih-ngampihkeun ulah hayam sok atuh ampikeun itu buek nanti kencarkeun karunya tong dikerem wae cileuk alu resep dek kana pabueuk teh nah make resep Kang asa nempo potongan Akan pemotongan di tidak. bebeja heula ka ma hayu cenawa sok bira culik raja kaula tapi saacana nyulik bakal dipegat ku kaula awas mah kaula nun bapak dek berjuang heula mah wilujeng kakang Semar kacarios ieu anu bade nyulik Yudhistira Duh, nyaeta cicing di perbatasan terus ngadaguan waktu peuting dek ngabongohan Raja Amarta iya hiji oh hey.
Yudhistira puting ke sampean bakal diculik bakal dibawa ke negara kaula Kang Sampurasun saha geuning Ki Adi aya naon ye daya Kang wayahna ulah dituluikeun bahaya urang amarta canggihna leuwih ti urang aya kajadian naon maneh ieu alah mangih kareuwas anu luar biasa Duh. Sarikaya dikupata aya aya naon maneh ka dieu nuturkeun sadaya-daya mangih kareuwas Allah. kareuwas naon pilih akang cilaka Rakareuwas. Luy da kaula oge ieu teh aduh gegebegan hate Jantung teranud. ai kitu kumaha saangkatna akang teh marukana kadatangan Sema saha Arjuna jeung Dorna Duh. maksudna dek guguru ka saha ka raja urang ai ku raja urang teh ditarima heug cenah maneh guguru ditarima asa syaratna maneh kudu maehan Semar diteuk-teuk opat Dipentas syarat. dirigdig geus caritana kaula teh marengan Arjuna Dah. di jalan panggih jeung lanceukna jadi korban ya langsung katumaritis heueuh we kaula ngadagoan di perbatasan leuweung teh Arjuna teh mawa Semar Allah. ngan geus paeh Geus ka- Semarna teh duka dicekek duka kumaha geus jadi bangke. nya di leuweung teh ku Arjuna teh dicacak jadi opat dipotongkeun dibuleun ku lamak bodas Eta teh. ya terus yang ngara lamun saha teh Arjuna jeung kaula Baina geus gadon. Ngalamunna keur tepuk buku. ngaharuleng ngareureuhkeun tina kacape iya meureun ngadongeng teh geus rada lila ya cekeng hayu Arjuna urang init urang nyetorkeun ieu wujud Semar ka raja kaula Duh. Leres. hayu atuh cenah durug-dug teh Arjuna heuh nyokot gemolan nah gemolan teh beut eueuh naonana wujud Semar teh aya gemolanana we nali Geus eta potongan-potongan wujud Semar teh eueuh laleungitan kumaha meureun di leuweung mah da kudu aya tapakna kudu aya tapak. ieu malawon teh nali keneh paguh luar biasa Anu kurbawang. bingung tah kudu ka mana neangan dek init nyetorkeun ka raja maklum amak raja teh adatna Wah. Wah teh saha kedua kali. lamun mawa paisan kosong teh mah moal teu disiksa kaula Maju jurang menurut Teu meunang pabenu. ngalalamun salila-lila di leuweung duaan jeung Arjuna no atuh keur ngalamun kitu kurunyung teh aya budak ngora ngaranna teh Nur Banyu Eta teh. mencerok ka kaula jeung ka Arjuna teh saha teh eta Nur Banyu Neutepe bulan. ieu cenah nu ngaran Arjuna teh ceuk Nur Banyu teh ka saha ka Arjuna ai Arjuna bari cengkat tina Cingogo heueuh rek naon kitu
Oh syukur atuh cenah. Nah, eta mah jojekuk teh. Saha? Nur Banyu ka Arjuna kana cukang irung. Allah. Atuh puguh Arjuna teh ngadayagdag. Ceuk kaula. Nanaonan sia teh? Teu puguh mimitina make ngadagor segala. Gugur teu angin. Digabrug ku kaula eta Nur Banyu. Ai sugan teh moal ngabalicet. Ai dihareup tangka kai gede. Beletuk teh sirah kana tangka kai leng. Barang ngareret deui eta. Peukeun mah tarang jamomom. Ngareret ka tukang Arjuna geus eueuh jeung eta satria duka ka mana. Wah, eta. Tah kitu riwayatna mah. Kaula dek balik-balik kumaha kadunungan sieun diambek. Tangtos atuh. Dek milu nyulik we ka dieu ah. Nyarek ngagabung Heeh, dek ngagabung. Gitu. Ngan kade cing ati-ati balik ka kalian lagi sewa pak. sabab kabaca ku kaula ieu teh daek intelijen. Wah, Urang negara Amarta eta Nur Banyu leres. atawa ti Densus 88 Rupina ulon. penjinak gadis Bom. bom sumuhun tah kitu ieu boa-boa ieu rahasia urang teh geus kapanggih Kabongkar gitu. geus kasadap urang Terus ka monitor itu. datan nirata ngademan saha itu datan nirata ngademan ewu pakulingan terang ewu pakulingan terang Eta leumpang nepi Oh, ka lo. Ada aneh jelema ge. nepi ka ngacet gitu. Alah, wei. Sugantenya daya Aya jelema nih. Saha satria? Ngaran kaula Nur Cahya. Nur Cahya. Wah, Lobatina Nur. nya Nu tadi teh Nur Banyu. ayeuna Nu lewak Arjuna ge. Ieu Nur Cahya. Aya eta kuring nu mere bawang Nur Rohman. Pak Haji Nur Rahman. Pantes aja mah. Aya itu nu tukang kuring. Heeh. Nur Malasari. Da eta mah tuh istri. Dek ka mana sampean? Dek newak culik. Newak culik. Culik naon? Peuting engke Raja Amarta anu kakasih Yudhistira rek diculik. Kusaha? Ku anjeun? Geus kasadap. Tuh percaya. Geus kasadap urang ieu. Monitor lin. Ya, tuh tingali dina tangka kayu teh teh kamera wungkul deuleu. Kamera wungku atuh sembunyi. Pokona si laing ngalengkah di perbatasan ieu dina harti cilaka sia. Nyaho ti mana anjeun? Tina hate sampean? Kunaon nyaho hate kaula? Pokona apa? Tina rinat beungeut anjeun oge geus kanyahoan. Kitu benten atuh. Mau bisa ngebohongan hate mah. Eba beungeut teh gambaran hate. Benar kan. Setiap beungeutna beureum eta hatena goreng. Tanu kitu teh kudu diteungeulan. Buah ka aing sia teh. Goblok sia. Rasana teh bodas sebenarnya. Teu sadar. Kurang ngajar Nur Cahya. Apa kon wani marang aku? Ora wani dening ngapaku lanang kowe lanang. Aji mula ditegah ka dia. Pada-pada. Bejaan dulur anu sawarena deui kapung wakul buaya mangap manusia model ieu.
Siap. Ada Cingajati. Haling pot. Haling. Sawios ada ku abdi lah. Haling. Haling. Montong pipilueun sia. Jelema sangsara mah. Goblok. Jerowo. Semua ngadak-ngadak minta nyatu ka sia sangsara. Siap wae goblok. Sok. Tong dihalangan atuh. Halo, belum. Gas. Siksa wae sia. Oh, percaya. Atena mamang plang sia teh. Sawios atuh ku abdi lah mundur. Awas loba batur teh ieu. Maju satya. Darurat reret. Lamun teu katanagaan aing kabur. Wah. Udang sia. Ayo. Ayo sia. Wah. Dawala. Tulung. Modar sia. Ayo sia. Lo. Dawala. Modal. Cilaka itu pun lanceuk dialungkeun deuleu. Pilarian atuh. Wah. Tolong. Newo wae teh si goreng dodonges. Iya. Raden Gatot Kaca. Iya inggih. Satria Mulajang Tengah. Anu nuju matroli kaayaan negara. Leres. Memang di hiji leuweung aya anu dicuriga. Nanging sateu acan ngayakeun tinakan soteh. Teu acan ngayakeun tinakan soteh dumeh eta jalma teh can ngalengkah. Can ngaleuwihan perbatasan can nincak ka negara Amarta. Ieu ge. Tapi ujug-ujug aya kajadian. Tulung. Saha teh? Lajeng Gatot Kaca nyi rorot tina Mega Dutamana. Alhamdulillah. Naon Kang? Nyangsang dina tangka sukun. Totokeun Aden kayaknya. Aya hileuk beng. Lah, aya Bang Bara dulu. Totokeun. Jalma teh boga rumah sa teh. Ngalangar sia. Jadi tulungan. Tolong. Kaplok gitu. Kuatir. Teu aya deui, Aden. Buat kamu ruluk. Udah. Udang. Alah. Da geus salamet. Udah sedap deui. Euy. Euy. Aka salamet. Ari silaing. Kuring. Tinggali we. Udah. Udah.
alah Nyari Gusti geuning teh Bapak Panglima semah kapihatur Bapak Komandan diuk cali salamet geuning kurang teh tingali aya Bapak Komandan aduh Gusti mana teh sanes kopi anan mana we sakarep alhamdulillah nuhun agan abdi disalametkeun agan upami teu ditewak ku agan abdi moal teu gepeng wah pejet rag-rag kana batu diuk wah teu pejet agil nuhun agan dialungkeun ku saha ku jelema kula jangkung gede wah gitu saku mata teh jangkung urang mana urang negara awu-awu langit patih awu-awu langit awakna meber saluhurun agang sakedik awakna teh jangkungna non teh Sagi itu mah ya tuh. tatona dina bujal percaya eta teh jelema teh keur diincer kunaon sia ujug-ujug ribut dek ditewak ku abdi eta teh bade nyulik Gusti Yudhistira petingge ngalanggar sia ngalanggar naon lumatak kudu apa kana ilmu militer strategi eta teh mangkeluk teh ulah waka ditindak engke maneh anu bakal bahaya lamun can ngalengkah ka ieu tempat amarta perbatasan ngaliwatan perbatasan kakara ngayakeun heula pertanyaan Luar batas kene Kang. jeung ulah ditindak heula belengug kudu apa kana hukum militer Walah salah. lepat atuh abdi Dirtan menang pala menang palu. ye newak bangsat oge bisa sote dihukum hiji bukti dua pengakuan tilu saksi da ieu mah teh ngaku Saksi bukti pengakuan. geus ngaku naon parantos ngaku yen peuting engke teh bade nyulik ngaku manehna beureun diteken ku maneh da mah sieun diteken ku abdi mah Ditekan dicicak. ngamanehna ngaku utusan ti awu langit Bobo ditindak dicicak indung sukuna. maneh rakyat nuhun ngayakeun tindakan laporkeun ka berwajib ulah main hakim sendiri ulah janji aya nu leutik serba salah Bisi kami yang belit kabeli. hidik kuring teh niat bener niatna bener tapi salah ngalanggar hukum salah kaprah artina maneh jadi rakyat teu sadar kana hukum Dikik balik dengar. nah kado aya kadua mengeunangkeun bari baeud aya kadua rarato na kudu kumaha aing hirup mun ditengah dukung pada hati nanya aing teh baru dengeun si age ka aing Tadi dukung si Mahmud. sumuhun rumaos saya agan tapi ieu teh wajib ditulungan aya budak ngora agan da abdi ge kabawakeun ku budak ngora Iya. Ieu man bangkong pan. nah balik deui naon nah geuning balik deui keung bawa batur nah keung sabab di hareup aya nu ngaresek eta babari balik cenah mah di papagahan teh kacanakeun abdi teh ku budak ngora saha ngaranna teh Nur Cahya saha budak ngora ngaranna Nur Cahya panginten karek 20 tahun mah budak ora pisan ngaranna Nur Cahya kabawakeun budak ngora eta eta mah jeung ngajak gelut teh ka batur teh maneh cenah rek nyulik Raja Amarta nya eta teh salah bejaan jelema kitu teh da abdi teh apa gaul jeung kaula tiba heula tapi sia teu nyerep-nyerep aku teh apa duka kumaha
Dibawa kana kitu mah bodoh abdi teh. Bodoh karena hukum masih teman. Da ieu wiwaha teh itu. Oh. Kudu boga wibaha teh etika teh. Pugu manehna nu teu boga wiwaha mah. Kaing ibu sorang me. Teman da baheula atuh. Da baheula atuh. Ngaranna teh Nur Cahya. Nur Cahya. Budak di mana? Ai kapungkur teh teh budak teh di abdi keur leutikna teh. Nya, dikukuk. Di warah ku abdi. Tos 20 tahun leungit teh budak teh datang-datang ayeuna. Ayeuna geus dewasa. Panginten sakola di luar negeri, pinter teh kan. Eta teh Saha teh? Eta Dewa Nur Cahya. menang beasiswa. Jenius, kengeng beasiswa teh. Sareng beas beureum. Leuheung leuheung. Halus teh. Halus sabulan depan itu. Polontong nganagan. Waniana mah waniah dengan polontong. Polontong unggul. Cekeng ieu cek abdi ge digitukeun ulah waka ngayakeun tindakan cing teh ieu. Aduh. Ulah nyanyahoanan sabab di urang teh aya nu berwajib. Ah eta cenah Gatot Kaca. Gatot Kaca teh kala kasorana gede ai gawe eueuh. Gaji. Ceuk saha teh? Eta ceuk eta. Ceuk Dewa Nur Cahya. Sorana Ngomong kitu ka kaula. Bejakeun cenah ka Gatot Kaca sok da aing mah teu sieun. Eta cenah Gatot Kaca teh nu gede liang irung. Bener eta teh Dawala. Si Dawala mah harita teh nuju kiih. Si eta masuk nyilakakeun euy. Di mana mangkelukna? Balik ditu bulan. Ini siap. Nah, teteh. ngadukeun. Pan itu teh ti pihak urang Gatot Kaca ti pihak urang nek diadukeun sakali-kali. Aya belang we. Ulah aing we nu diaradu teh keun manehna antep. Sekali-kali